biasa bareng ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-20. Para mitra anu mulia, kocapkeun para wargi sadaya patih winata harita teh parantos nyanak anu katelah Den Aji sareng Den Laras. Anu harita mangrupa monyet jeung kuya malah mah di eta tempatan manehna nyaho yen sabenerna manehna nyaho sacara jelas si horeng si mana horeng eta teh bener putra Kangjeng Raja Prabu Ranggapandika. Mangga urang teraskeun malah mah harita Den Aji jeung Den Laras ku Mamang Pati Winata dibere saran sangkan ngiluh bae cenah ka tempatna Mamang Pati rek disumputkeun tapi duanana ge armung palah gaugodeng kulantaran memang yakina atuh maranehanana dua putra raja teh hiji waktu baris kapanggih ku Balara. Komo lamun ngapanggih ku Patih Kunjaya jeung Nawang Asih geus pasti we meureun manehna teh dikakaya. Den Aji anu harita mangrupa monyet nyarita alim mamang lantaran aja nyumput gengke baris katohyan baris kanyahoan ku Ama Raja sareng ku Ibu Nawang Asih oge ku Mamang Patih Kunjaya kitu mawi mangawe atuh Mamang geura mulih daripada engke abdi katohyan sareng pun adi aya di ditu jangan Mamang ngiring kabarerang atuh akibat tina nyumputkeun abdi teh berarti Mamang hartos nama tiasa mancen tugas nu salaras-larasna aya ditugaskeun nepikeun miceun abdi kaleuweung kali-kali kalaka disumputkeun atuh di lembur pan meureunna nimbulkeun masalah pikeun Mamang bawa Mamang ge baris ditibanan hukuman sedangkan hukuman teh bangita teh pasti meureunna Ama Raja bade nibankeun hukuman pati margi digosok ku si Mamang Patih Kunjaya kitu Mamang. Menawi ayeuna mah langkung sae Mamang geura mulih bae kitu Mamang tah geura tinggalkeun abdi sareng Nyi Laras di dieu nya Mamang. Aduh nya mangga atuh Aden Mamang baris wangsu ari keukeuh peuteukeuh kepalai Raden ngan sateuacan wangsul Mamang bade ngadamel heula tempat kanggo panyalindungan Raden sareng di dieu. Ieu batu gede nu lempar teh urang alihkeun we ka palih dinya beulah luhur tuh keur hanteupna sina marangong we ka handap tuh hade tuh pokona mah atuh ke kumang bade ngadamel benteng ngarangke katinggalina siga guha ngarahidap di mana duanana teu kahujanan teuing teu kapanasan teuing tiasa dianggo ngiuhan bari ngobrol jadi bisa dianggo kanggo geusan pangrereban di dieu angin kumang alihkeunana batu Mamang pan mani ageung batu teh Mamang ni sakitu badagna. Nya bantuan ku Aji itu nya Mamang antu kedah sawios Raden kade ku Mamang nyalira keun wae ku Mamang nyalira Raden malah tingalikeun we gedayu. Ki Patih Winata harita keneh para mitra niup kana palebah eta batu lempar nu teu jauh ti anjeunna aneh siga nu hampang gempang jeung hampang eta batu ujug-ujug harita ngalayang celak marangong sisi walungan nya kitu deui dina mangsa ngentepkeun batu-batu leutik keur di nu nyusun kenca katuhunana atuh teu ngagunakeun tanaga naon-naon cukup ngagerakeun atawa ngutekeun curug katuhu batu-batu rabeng halaliber nu saterusna nyusun hanapun batu lempar kenca katuhu dina waktu sakedet netra geus ngawujud hiji guha jijieunana
luhurna ditutupan ku batu lempar. Seneng gigir-gigirna mangrupa batu-batu menika cida pisan bobongna. Katingalina teh lir lain gigienan we. Lir kaayaan alam biasa we eta guha teh. Kitu kaayaanana mana kitu ge atuh Patih Winata teh teu sabonggrong. Hiji patih anu memang sakti mandraguna. Dina nggoning ilmu panemu jampe pamakena luar biasa. Kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti, matak anjeunna diangkat jantan papatih oge panginten. Raden Santiaji sinareng nyimas Larasati teu kinten helokeunana. Ku ayana eta kajadian, teu disangka geuning ilmu panemuna Patih Winata teh sakitu aheng. Uni siga nu nyusuna dina endong ngadamel, siga didamel ku ahlina we, mun ayeuna mah meureun ku tukang tembok kitu tah. Kaayana teh malah ngaleuleuh-ngaleuwihan di tukang demo. Kitu guha teh meuni gede nyarapi, kalayan baris tumanina dipake keur miuheun atawa mono mun ti peuting, utamana mah kangge nyimas Larasati. Aduh, meni hebat Mamang Patih, tiasaan kitu ngalihkeun batu mendingan sakicep geuning Mamang Patih. Eta teh kanggo aji sareng Ayi Laras pangintennya Mamang. Memang kangge hidup duaan Raden sareng kangge enden. Mangga kadinya sing tumanina sing betah raos di dieu mah. Kacai caket kaleuweung caket. Janten ieu teh singkurna keur. Biasa dianggo pangrereban, sabalik ke ku Mamang bade diatur-atur supados tiasa ditutup nganggo panto. Janten langkung aman Raden. Keun ke ku Mamang urang atur-atur. Harita keneh ge langsung atuh Ki Patih Winata bari jeung sinakep sinuku tunggal. Harita keneh ngagunakeun sakmoa panca indrana anu memang kakuatan batina dikeluarkeun pikeun nyawang sing sakur kahayang dina uteukna. Harita dina uteukna geus kagambar yen eta anu mangrupa guha teh kudu aya pantoan. Malah sakieu para mitra sadaya, batu rabeng kabeh teh nyalabeurkeun ka tempat-tempatan pluk-pluk nararampel. Kabeh batu nararempel di dinya tuguh we. Jadi jika aya pantoan malah mah bisa ditutup dibuka. Malah panto nage khusus aya panto adu hiji batu bisa digeserkeun. Eta kaahenganana Patih Winata. Luar biasa Patih Winata dina ngagunakeun ilmu panemu jampe pamakena. Tah Raden tos rengse ayeuna mah. Tos rengse atuh kangge kapriyugan Raden ke sakedap mamangnya bade kapengker heula. Lebat hati harita keneh Patih Winata luncat kalebah tongoh geus tekung silila meureun aya kana 2-3 menitna geus angkaribung mawa dahareun. Kayaning mawa nyaeta cau meni ampir kana 2 turuina, malah cau geus ampir ararasak. Meunang ngatur aya nu asak geus koneng, malah aya nu hejo keneh, malah aya cau nu lila kira-kira pisa minggueun deui bakal asak. Eta minangka keur daharna nyaeta nu kasebut Raden Aji sarengan Larasati. Kitu para wargi sadaya. Tuguh we atuh harita keneh pikeuna 2 anak raja nu mangrupa sato kacida gumirana. Arah marating harulang bari maloncrong ngomong mah henteu. Atuh Patih Winata tuluy cumarios deui. Mangga Raden, mangga sing tumanina sing bebetah. Sok geura lemet ayeuna mah bilih ieu walungan caina caa. Nya kitu deui upami aya sato galak apaneun moal tiasa ngaganggu. Dan Raden sareng nyimas tiasa bumi aya di lebetos di pantoan. Malah laluasa ieu Mamang tah ngabantun tuangeun kirang langkung kangge saminggueun mah. Ke engke antos mamangge bade nepangan ka dieu. Mangga ieu tempat tiasa dilebetan ku 3 jalmi Raden. Mangga urang cobian. Cenah
gajeleng sakicit harita teh Kipatih Winata tos aya di lebet guha tete laluasa malah bisa kawas di imah bae laluasa naja dipake nangtung oge. Jeleng denga gajeleng nyampurkeun Den Aji sareng Nyimas Larasati baripokna. Mangga Raden, Nyimas urang lebet ka guha. Pan engke mamang ge tiasa lebet, mending hayu urang cobian ku Raden sareng ku Nyimas. Sawios engke dewe mamang da yakin cekap kang abdi duaan, malahan mah tiasa salse kang tiluaneun oge buah pataneun ge tiasa dianggo ku mamang sakitu jangkung badagna ge pan tiasa. Ayeuna mah abdi sareng Laras bade ngareureukeun heula we di dieu mamang patinya. Muga-muga ka dieu teu aya anu ngaganggunya mamang pati. Mugi-mugi we Raden, mugi-mugi Raden. Ayeuna mamang bade mulang bade permios ngan ke kapayun mangga mamang bade ngalayadan ka dieu. Ngaroris kana kayan Raden sinareng enden. Malihan saja biti eta mamang ge baris ngabantun tedaeun. Sareng leueuten kanggo Raden di dieu bade ngabantun ti karaton. Sange samentawis ma ieu aya heula Raden etang-etang kange ngabanyel-banyel. Para mitra anu mulia ngaso heula. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng ngangrasa jeung kagagas oge manah Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati ngabandungan kana cariosanana Kipatih Winata sapertos harita kudu sangkari deungeun-deungeun sakitunya ahna. Nah ari nu janten Rama kalih nu janten Ibu Kawalon meuni taya pisan kanya ahna. Malah sigana teh kajeun teuing mun di eta tempat dihakan ku sato galake. Mun di dinya atuh paragat nyawa oge. Harita Aji tuluy nyarita. Mamang Patih tos mamang ulang repotkeun. Wayana mamang parantos kersang mangdamelkeun guha sareng nyadiakeun abdi. Tuangeun ayeuna abdi tos mang pirang-pirangan nuhunkeun mamang. Ayeuna mah mending geura mulih bae bilih mamang arep-arep mamang. Abot salaresna mah mamang teh duh kangge ngantunkeun Raden sinareng nen duaan teh. Biasana mah aya di nagara ayeuna bet aya di tempat nu hara-haraeuna ke Raden sareng Nyimas. Kun bae mamang da ayeuna mah panan abdi ge jadi monyet lain jelema. Nya monyet mah ilaharna cicing di leuweung we mamang lain di lemur lain di nagara mamang. Nya mamang pan lalas ge mah jadi kuya. Matak pantes cicing na ge dina leuwih tawa di walungan. Kabeneran apa di dieu aya dua walungan nu tepung nu katela walungan Cisade sareng walungan Cilengkang mamang. Mamang bade wangsul we Raden Dimas ket iraha mamang ngalayadan ka dieu wayahna di kantun Raden. Mangga mamang wilujeng angkat we urang sili doakeun nya mamang. Hatur nuhun kana sagarupi ka saseanana. Di mamang katampi pisan ku abdi sareng kurai ieu Laras. Sanajan bari wegah bari berat oge tungtung nama Kipatih Winata hanya ketan kana kudana celak naik kana tongong kuda. Geus kitu mah para mitra sadaya beretak kuda harita ditegarkeun tari pisan. Malah lumpat na mengkol ka beula kenca. Maksud jeung tujuan namanya eta neangan 21 sejen nu mangru nyaeta monyet jeung kuya nu sejen. Maksud jeung tujuannya eta rek diala sirahna. Nu hiji monyet keur conto yen disangka nama cenah nyaeta sirahna Aji. Nu hiji de hulu kuya keur conto. Hal eta pikeun conto pikeun Patih Kunjaya. Tiloba catur para wargi. Kumargi memang atuh Patih Winata kacida hebatna dina ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. 21 nu diperlukeun teh memang gampang pisan ditewakna ku manehna.
ngala monyet di leuweung atuh ngala aku ya di balungan. Malah maku maha carana ngalakuya ngan saukur manehna sidakep sinuku tunggal harita keneh kuya nyamperkeun ka eta Kiminata. Atuh puguh kuya teh ditanya, malah barang ditanya ku Winata teh kuya teh cicing bae. Sabada ditanya cicing bae yen ridho dipencit, eta kuya dipencit. Harita keneh atuh huluna dibawa. Geus kitu atuh awakna dibalangkeun harita keneh kawalungan. Tapi aneh, barang geus dibalangkeun kawalungan teh tetep we masih keneh hirup. Ai huluna jadi deui. Sedang hulu nu eta tetep dibawa, hulu kuya nu geus dipotong teh dibawa ku Patih Winata. Dina nggone ngala monyet sarua manehna ngagunakeun elmu deui bae. Harita keneh manehna sidakep sinu tunggu-tunggal di hiji leuweung. Atuh monyet jol nyamperkeun. Geus kitu monyet ditanya naha siap henteuna dipencit. Monyet ungeuk. Harita keneh atuh monyet dipencit kelenceng huluna ngakelenceng ngagulutuk. Harita keneh tuluy awakna dibalangkeun ku Kiminata. Barang dibalangkeun kana tangkal langsung eta monyet hirup deui bari aya sirahan. Sedeng sirah anu memang ti heula beunang ku Kiminata. Kitu elmu Kiminata digunakeun pikeun contoh atawa pikeun tanda yen manehna geus maehan dua anak raja nu katelah aji jeung laras. Para wargi anu mulia, harita keneh geus kitu mah atuh beretek ngagumpatkeun kuda deui tarik ngaker. Kalayan dina waktungan sajorelat Ki Patih Winata geus satinggal tumpak kuda geus jauh ninggalkeun Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati nu masih keneh pating jarang teng sisi walungan teu tebih ti leuweung bungur. Lami antawis dua marang kali harita teneh nuju kenging cocobi bari ayeuna kanyataanna tos salin jinis robah wujud jadi sato pating hariwul we. Najan tos lami dikantunkeun ku Patih Winata, malah maharita Nyi Larasati nu wujudna kuya sareng atuh harita keneh atuh ngedeng kana lahunan monyet kajajaden tayalian anging rakana Raden Santiaji. Kadangu Nyimas Larasati sumegruk nangis harita teh para wargi. Ngaso heula ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, harita atuh Raden Santiaji ngusapan ka Nyimas Larasati raina. Barijeng di beberas sagarupa. Laras adik akang sing sabar we, sing bagur, sing kiat dina nampi cocobi mangsa ayeuna nya bagur. Wayahna we urang ayeuna nuju perih kieu, nuju nalangsa kieu. Muga-muga kapayuna aya nu bebela, aya nu nulungan, aya nu ngajait urang tina ieu kaayaan Nyimas adik kakang. Lambalis aya jalmi nu bakal nulungan ka ulang kakang. Muga-muga we atuh rayi. Ilak dilanang ke lalas balis janten jalmi deui tanapi moal Kang Aji. Muga-muga we tunya lalas aya pitulung ti Gusti. Pokona mah urang dikeresakeun menakan ataupun dipenakeun sareng jalmi nu linuhung elmuna tiasa ngarobi wujud urang salin deui jadi jalmi. Da baheulana ge urang teh jalmi sing sobar we di urang sasarengan jeung kakang. Engke mun Nyai palai kawalungan dijajabkeun ku kakangnya. Ngan eta ngalas mah meni panasaran kakak. Panasaran kumaha lalas? Panasaran ama ratu meni baris nampa ulang deui atawa moal pama urang geus jadi jelema deui kakak? Muga-muga we atuh rai. Kade Kang Ajing cing cidik cing tetela pilih aya sato galak. Niat ngahaja nyilakakeun ka lalas kitu deui lalas
Sieun aya jelema tukang ngalalau kapangi meureun lalas teh baris dipeunci ti tewak ku eta jelema kakang. Geus dipeunci deuk lalas dibeulem di dagingna meureun lalas teh di emam. Cieun Kang Aji lalasna cieun. Larasati nyariosna bari jeung bibiri gidigan sagala rupa. Nya aya ku kayung adik kakang. Ieu rai sigana mah kaleuweung kieu mah moal tukang ngalalau. Ukamun sato galak mah panginten ge aya. Tapi nyimasnya aya kakang jeung di nyimas pan. Nyimas mah aman. Jadi kuya, jadi mun aya naon-naon tinggal nyumput we. Rek we da awak mah rek dibuntang banting ge moal naon-naon. Jadi kuya mah aman. Terus eta nyimasnya sirahna terus nyeropot ka jero. Terus eta panangan sareng sampean sadayana tarik sadayana kalebet. Geus kitu mah pan aman. Jadi rek we rek dibuntang banting ge da moal naon-naon ieu. Tapi mun aya naon-naon akang ge baris melaan ka nyimas. Mun aya naon ulah sieun-sieun lakeung-keung ulah galideur nya. Mangga tuh kan ieu tuh da moal aya nu ngalalauk da nya kaleuweung jauh ti lembur. Najan aya ge di dieu walungan nya kakangnya. Mun kade kakang kedasing iatna ulah lalawora. Bisi aya maung galak, bisi aya orai galak. Lalas mah sieun Kang Aji. Ulah salempang urang lawan we ku kakang ge. Mun aya naon-naon malah raikeun kakang bagianana. Kakangnya mau cicingeun. Lalas mah yang ieu amengan ka walungan kakang. Yang teuleum dina leuwi nya kakangnya. Yuk ku kakang diajapkeun rai urang pangkunya. Sok atunya pokona mah ame rada segel. Nyimas Larasati harita keneh para mitra sadaya ngarasa bunga oge. Atuh harita teh sabada manehna tas ngobrol jeung jadi lanceuk. Malah mah harita den raji memangku sakadang kuya ka sisi walungan. Terus ancruk di sisina lajeng anjeunna sasauran. Kakang jajapan nepi ka dieu rai kaditu nama bagian rai da kakang mah teu tiasa ngojay. Rilain ke ngampi kelanya kaguha apaan sisi walungan kumaha keur saturun sok. Ngalah entu bagira atuh engke nya Kang Ajinya ada moal naon-naon geura kakang geura lalas mah dikantunkeun ge teu nanaon. Nya sok atuh sok lalaunanya kalayan ati-atina keur Nyimas Larasati nu wujudna kuya harita diturunkeun dina pangkuan Raden Santiaji kecebur ka jero walungan terus ngarayap ka tengah bari teu weleh nyarita. Ningaleuna caina mah dicegel. Kakang Kang Aji mau tiasa ngojay kawas lalas mah tiasa tuh Kang Aji tingali teh oleh tingali ya Kang lalas tiasa ngojay nya jadi kuyanyaan. Cek Larasati ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya atuh harita Raden Santiaji guguruwokan ti darat bari panona mencrong terus kanu janten rai anu nuju Kokojayan. Nyai kade ulah tengah teuing Nyai. Nyimas Larasati nu memang geus aya di tengah walungan malahan mah geus tebih pisan ti tempat ngadegna Raden Santiaji ngawalon. Bios kakang nama sabios-bios lalas mah kuatan. Kakang lesep kakang meni cegel. Nyaritana ditungtungan ku seurinyi kikik bari terus kakelebekan bangun tumanina nakar. Pek atuh sing tumanina sing betanya keun akang rekana tatangkalanya. Pokona mah reka neangan tempat tatanggung bubuahan. Da kura ayeuna mah geus aya ngangkeul engke deui. Kade gobis kakangnya calang ulah kamalinaan ulah tebih lebat kaleuweungannya kakang sing aya mau galak. Moal Nyimas kakang dah atuh aya lilingeran Nyai resep kene ngojay
lecep kakang ahon. Pokok nama lalas mah lecep ngojay mangga kakang bade angkat mahnya cingkengingnya. Nya doakeun we tuh. Seaka jeleng Raden Santiaji kalhur tangkal kai sakiceup anjeunna geus andegleng dina dahan kai. Regeureun bari dina manahna harita ngagerentes. Heran, aneh aing bet bisa ngagajleng bisa luluncatan tina dahan kai kana dahan kai sejen. Cingrek ngagajleng kana tangkal itu. Siat, celem, celek dina gerakan gancang naker. Raden Santiaji geus pinah kena tangkal kai beulaha kencaeunana. Andegleng deui di dinya. Bari runyah renyoh bangun anu tumaninah naker. Nya anewak aing hampang di rekapas. Hebat ya aing bisa ngagajleng. Bari pinah-pinah ka ditu ka dieu. Apun ngarugaweung jadi monyet. Mun sigan gampang aing ngajleng. Sarua jeung menjadi adi. Abunnya geus jadi kuyang dibabarieun ngojay. Pan baheula mah teu bisaeun ngojay. Najan sakitu jerona caina badage menian tenang. Cepat oge nya kaayaanana yeuh. Ya untungna aing bisa luluncatan lantaran bisa babari neangan bumbuahan.